Terus ya terus. Masih siap masih? Moal bosan moal. Kira-kira ya urang ngaji nepi ka jam sabaraha teh? Nepi ka paehan we aing sakalian. Teu kira-kira ngaji nepi ka jam 12. Bisa teu kaburu tahajudna. Ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kalau begitu Pak Haji, wayah zakat tina panen keluarkeun zakatna. Ketika kita bertani maka ada kewajiban 5% lamun caina hese, 10% lamun caina gampang. Jadi lamun tinu ton sakintal. Kira-kira gitulah gampang ngitungna nama. Pertanyaanna di dieu seueur anu gaduh penghasilan panen 1 ton tinu sakali panen aya? Seueur. Pertanyaan kedua, sok dikalaluarkeun tara zakatna? Oh sok, alhamdulillah ngaloba nu tara geus ya ngomong nanti sudah Pak Haji dipakai mesin dipakai gawekeun geus lamun kira-kira awal kitu netona bersihna tetap kalikeun 5% atau 10% ameh barokah aya anclak nu sejen lain anclak nu urang didoakeun mudah-mudahan nu jadi patani sing saroleh nu kumaha nu patani soleh anu tara nampingan sawah batur galang sagede-gede eueuh jadi leutik. Ini salah nu luhur tanu handapnya pacul ngamuk teuing teh nyaho. Tapi ada itu yakin malpati beda jeung di wetan. Aya wae Pak Haji teu meunang gigituanan, teu meunang urusan batas mah kajen ngelehan. Leres teu? Kenapa? Kalau tidak fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Gerakan kalungkeun eta ladang nyolong manehna ka jero 90 lapis ka hadap kaitkeun kana dadana tuluy fal yatabawwa alungkeun maq'adahu minan nar kana jero neraka naudzubillahi min gara-gara ngalap batur saeutik kalak-kalak sajengkal. Ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bu, ibu, banyak yang harus kita perhatikan dari harta yang kita makan, harus hati-hati. Kenapa? Urang kadang-kadang sok hayang budak bager pamajikan soleh-solehah, tapi catat rizki yang diberikan kepada mereka pun adalah halal di mata manusia dan halal di mata Allah. Karek barang teh dunya teh manfaat. Lamun jadi tukang dagang omat ulah rek ngurangan timbangan jeung ngurangan meteran lam tahop sugan aya di dia ulah sok ngomong kitu ulah sok ngomong 1 kilo lamun ukur 8 on bebeja we yeuh urang mah teu ngajual 1 kilo tas sabungkus kieu kitu ngomongna da 1 kilo mah geus teu jejeg. Halo saya nanya hoyong barokah hoyong kajalujur jika kanjeng sallu ala nabi Muhammad kudu kitu kanjeng Nabi mah tarang ngabohong dagang jujur hirup jujur makanya kanjeng Nabi gaduh sifat al-amin orang yang dapat dipercaya amanah beliau itu. Pak Haji ketika harta ingin baik berarti alokasikan semuanya hanya untuk ibadah, itu artinya harta kita teralokasikan semuanya untuk Allah. Ibu bapak tinggal ka dieu ieu naon namina nu tengah jawab nyeri huntus ya ce ieu naon namina gelas fungsina diciptakeun ku jalma nu ngarang ieu gelas hiji kangge ngaleueut leres teu jang nginum, tapi pada kenyataannya gelas loba berubah fungsi. Ibu-ibu rek napian eueuh wadah nu sejen nyiukan beas make gelas leres teu fungsina sanes dia sudah keluar dari fungsina. Budak leutik ulin di hareupeun imah nyeun boboluan da eueuh wadah nu sejen nyeun boboluan make gelas dia sudah keluar dari fungsinya leres teu. Tapi jalma nu nyieun gelas yakinkan nyetak gelas teh fungsina hiji kanggo ngaleueut. Manusia diciptakan oleh Allah fungsinya hanya satu, untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu artinya fungsi manusia dicetak ku Allah jeung jin hanya untuk ibadah kepada Allah. Tapi pada kenyataannya loba nu geus kaluar tina fungsi di jieun geus meleset, loba nu mung ibadah titah zakat hanteu teh munggah haji hanteu mobil beguta ganti moal tahun sawah di bareulian motor panganyarna kaluar meuli titah munggah haji kacan geuning panggilan pret cek aing teh halo teu deui gelasna can aya kopian bari nage ieu mah di batur mah sok aya kopi ABC ari ka aing teh kitu lah herang bae di batur ieu mah paku di batur ulah kasindiran di Dana Lampa mah ulah aing ngerakeun ieu mah di batur ting pindah jauh ka warung ieu teh ieu mah kedongeng sote di batur tapi pan ari hirup mah kudu umum jeung heuh gitu sih
Aduh Gusti Nu Agung. Batas hujan jadi mujih namun ngopi teh nya. Masya Allah. Terus itu terus. Masih siap tetehna masih? Oke lah kalau begitu. Ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi sudah terjawab ya. Ketika harta ingin manfaat, alokasikan ke ibadah, karena kita diciptakan oleh Allah fungsinya satu, hanya untuk ibadah kepada Allah. Insya Pak Haji, yang kedua, anu mual manfaat dina payunan Allah adalah banun. Ari banun teh turunan. Lalu Pak Haji, bagaimana caranya supaya turunan orang, anak-anak kita, zuriyah kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh, sehingga manfaat untuk kita selaku orang tuanya, untuk manfaat untuk kebarokahan lemburna? Caranya tetap dengan ibadah. Bekali mereka pendidikan agama, bekali mereka pendidikan umum, tanamkan agama, dekatkan jeung alim ulama. Ulah sok kieu ngomong, duh rek jadi naon budak di pasantrenkeun nu geus-geus ge ngadon budu. Halo, ya kuring ayeuna geus gede ya ini nya, geus hampir 50 tahun. Baheula mah santren budu di Haji Jalaluddin Cibingbin budu, pindah ka Tasik ka Wah Anom aing budu. Budak kuring mimiti di Cikijing di Al Barokah budu, pindah deui ka Buya Yahya Al Bahjah budu, ayeuna pindah deui ka Cijeungjing Ciamis budu deui bae. Tapi memang ari santri mah lamun hayang disebut santri syaratna kudu budu. Ngan ulah salah kuring ayeuna ngaji bisa terkenal ka mana-mana, ieu teh meureun barokah tina tina buduk, tina masantren. Ai si teteh siga nu hewa ka aing, barokah tina buduk, barokah tina masantren. Pan urang apal, alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairu khalqihi walituqa, itu imriti. Nu teu masantren mah salangap naon eta? Leres teh bacaan Quran kudu alus baru dah kurang. Siapa yang melanjutkan orang tua kita ketika bacaan Al-Qurannya jelek? Kudu harade. Dicetakna di mana? Di pasantren. Paling henteu deket ke ngajengan di dieu. Ulah jaim. Naon cenah ngaji ka anu? Ulah kitu, sorangan teu bisa. Halo. Doakeun para kiai, para alim ulama di dieu sing saroleh barokah rezekina. Jadi gitu Pak Haji, gitu salah satu konsep menjadikan anak-anak kita soleh adalah dengan agama. Allah nyanggam di Quran Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah bakal ngangkat jalma-jalma nu beriman dan berilmu. Iman identik agama, agama ayana di para kiai, para alim ulama. Alim ulama ngabing-bing masyarakat dana lampah ku agama supaya orang dana lampah hirupna bener. Jadi agama mencetak manusia menjadi benar. Amin gitu. Pak Haji jadi lain pinter heula. Henteu, cek Quran mah bener heula. Orang-orang yang ditangkap oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, itu yakinkan mereka orang-orang pintar itu. Kunaon mereka ditangkap ku KPK, termasuk terakhir Bupati Cirebon. Kenapa? Teu bener. Ku sabab teu bener. Sekali deui. Ku sabab teu bener. Berarti iman yang harus ditanamkannya adalah iman dulu. Kan urut karena konsep Allah. Deketkeun budak ka ajengan. Abah bakal maraot, kasepuhan urang bakal maut, tapi boga generasi muda siga tadi nu narabeuh genjring nya pam 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 pam. Aduh bo pan kitu sorana heuh pak pak pung pung pang pak pung pung. Aduh begitu indah tuluy manehna sarolawatan. Ya Allah, salah satu doa yang diijabah langsung ya ini. Mohon bah, jazakallah, nuhun abah. Ya Allah, eueuh sahugan budak ngora muka ku abah. Nuhun bah.
Jadi Pak Haji penting budak deket jeung agama penting. Oke, saya mau nanya, budak cece budak teteh ayeuna nu di dana lampah sok ngaraos tara ka diniyah ka TKA ka TPA ka masjid ka pasantren santri kalong. Oke, kalau santri kalong ke pesantren apa ke kiai apa ke diniyah? Oke, ke kiai. Saya mau nanya, ayat nu apal juz amma budak SD nu apal juz amma kaluhur 100.000 dites 100.000 eta budak lalaki aya nu apal teh juz amma ulah nyumput sia teh